ayo beakeun waktu di kobong. Ajeun materialistis orang berkata kehidupan di kobong mah suram, oh masa depan. Kajeun biarkan anjing menggonggong kabila berlalu. Kajeun ngomong kumaha bae ge ke bakal nu ngarasakeun kaharep ngeunah hirupna sebab pada hakikatna nu mere rezeki mah Allah Subhanahu. Syariat lantara tetep pada hakikat nama nu ngarintian hirup jeung paena Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun perawan yang kebogo ka santri ulah ketus, ulah joda, jawab dengan ramah dan tamah dengan sopan. Ulah ketus santri mah ulah jeung santri mah cintai tolak tasbih bertindak. Puasa saminggu bekal make cabe bener mantu mencret terus masalah. Benang mantu mencret. Lalaki mah 1000 akal. Bagaimana caranya untuk sang pujangga hati teh benang kurang. Nganjang uling teh mah budak awewe duit semoga buk hayang kalimis nu murah meriah saja sampo kopean. Asal kalimis teh gogok giliran pas datang diharap budak awewe na hujan kalimis gede. Batu ngabusa. Cak budak awewe mang dudong bae kesusahan mah. Bari kodok teh na kantongnya, wis sahay nu masukun kopi na kantong, aji panas neng. Lalaki mah loba akalna 1000 akal lalaki mah. Kolotna matre, jang ngaji mesantren apa gawe? Ulah mesantren bu. Lamun teu gawe ulah ngadeugeutan anak bibinya. Emang anak bibi sabaraha aya 2, nu hiji neneng helna, nu kadua neneng tetna. Nu mana ya nek ulin kana neneng helna apa kana neneng tetna? Lamun kana neneng helna neneng tetna diambian ku ibu. Laju ayeuna gawe di mana ceng? Ayeuna pula gawe di dinas peternakan. Oh sugan teh naon horeng ngasirup make gantang. Aju ayeuna gawe justru ayeuna mah gawena di transportasi bagian darat. Oleh ngojek di perapatan itu. Lalu kakak gawe di mana? Kakak gawena di Garuda. Sugan gitu di bandara di Cengkareng horeng mungkusan sukro di mana? Nah, aya dina kasih patus saja renungan bagi urang teh kanu hirup hadirin. Ajal teh tenempo nu ngora, ajal teh tenempo nu kolot. Ketika ajal datang dek nu kolot dek nu ngora pasti bakal baik. Cak dina kitab kasih patu undur ilayya bi'aklik anal muhayyalin aklik ana sarirul manaya kam taro misli bimisli falikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindah kenaranjeun ka tempat pika keungeun kami minangka katilna nu marawat sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna. Tuh kurung batang teh ngomong kitu ketika mawa mayit atau jenazah diantar dina kuburan. Menurut logika nu kolot tereka paeh, tapi menurut ajal teu nu ngora teu nu kolot jim nu ngora ge teu boga jaminan hirup datang ka kolot. Ajal mah rahasia Gusti Allah. Kadang-kadang nunggus nini nunggus muriang nunggus setahun setengah tedaikeun paeh-paeh budak ngora nu cager nu jag-jag paeh.
lantaran ajal mah unu nyaho numora, maka pergunakanlah waktu masa muda jeung masa perawan biarkeun habiskan waktu di pesantren, karena di pesantren mah suatu hal nu bakal moal terulang kembali. Beda orang belajar di waktu muda teh bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu kolot bagai bercermin di atas air yang keruh. Hese belajar di waktu tua mah asup celika tubuh keluar cili kenca, inget keur di majlis keluar mah parorohoan. Giliran sholat subuh jeung incuna eceng sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau cak incuna wa ayat error kami batu mah sarroy jarohnya nama sajor rayo. Tuh, maka saat ketiga hadirin, bagi orang kesempatan numora neng budak perawan pemuda hayu peakeun waktu di Kobong. Ajeun materialistis orang berkata kehidupan di Kobong mah suram, oh masa depan. Kajeun biarkan anjing menggonggong kabila berlalu, kajeun ngomong kumaha bae ge ke bakal nu ngarasakeun kaharep ngeunah hirupna, sebab pada hakikatna nu mere rezeki mah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana hayu ulah nongolot ulah nora, sebab umur mah ununya KBG bakal kae pas tadi ka pasaran gorong kuplung batang eta gotong mayit, jeung dijamin setiap jelema nu digotong ku kurung batang pasti jelema pae. Jajal mangkan cestaikeun ka kurung batang nu teu ngancok pasti jelema bae tahu. Tuh, pada saat harita tingali kurang sejarah Nabi Nuh samemek Kangjeng Rasul dilahirkan pada masa saat harita 950 tahun Nabi Nuh dakwah, mengajak dan menyeru mengalimatkan tauhid kepada seluruh umatnya. Nu ngilu ngan 80-an 40 awewe 40 lalaki diberi wahyu ku Gusti Allah. No anjeun nyieun perahu nu gede, nyieun Nabi Nuh perahu nu gede, diolokan ku kafirin no maneh panas halodo gurun pasir nyieun perahu endek lempang di pana eta nu perahu diolokan ku kafirin. Merintih ngadeuh ngadoa ka Gusti Allah, Gusti pan abdi tanyen perahu ku Gusti, sedangkan abdi nyen perahu di tengah gurun pasir halodo anu luar biasa. No anjeun cicing moal nyaho hikmah jeung syariat nu bakal datang. Akhirna diolokan Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh diariri singan ku caduk-cadukna kafirin. Pidu pas dina hiji waktu nu pincang terngising dina boro Nabi Nuh nyoredat ragak langsung ngadadak bisa lumpat. Nu buta diubaran ku caduk nu aya dina perahu Nabi Nuh langsung bisa beuntak. Makana lamun aya boga panyakit tedekeun cager-cager geus bertahun-tahun, lamun di kebon manggi caduk oleskeun dijamin bau. Tuh, pada saat harita nu puduk nu kesrek diubaran ku caduk nu aya dina perahu Nabi Nuh cager. Padahal tadi geus diubaran ku salak kulit 88. Orang ngauk mah salak kulit 88. Orang ngauk mah nyebut jam 10 lain jam 10 maneh nama jam 1 torondo. Lamun jam 11 jam 1 rendeng-rendeng. Rendeng itu jam 9. Tuh, pada saat harita di zaman risalah Nabi Nuh turun ka Kangjeng Rasul.
Maka diantara di zaman ayeuna teh hadirin, zaman anu serba canggih, zaman anu serba modern, maka saat ieu urang dihadapi dengan tantangan dan rintangan dunia maya anu pohara. Lamun anak urang teu di pasantrenkeun, teu dijejeukeun kana ngaji, maka alangkah rugina urang. Geus di dunia capek banting tulang nyer duit, di akhirat nalangsa jeung sengsara. Bakal anak teh ngajadi adab jeung kahalang hijab. Lamun urang ayeuna masantrenkeun anak, ngadidikeun anak, ngajejeukeun anak di pesantren, kapegat ku ajal urang paeh anak dikobong, maka urang paehna paeh syahid, bakal asup ka sorga jeung bakal ditulungan ku anak nu soleh teh. Makana zaman ayeuna mah punya sing hade loba dukun, loba pos di TV ya, lain pituturkeun